Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangdeui sareng pelajaran bahasa Sunda dengan ayeuna nu bade dipedar nyaeta perkawis drama monolog. Urang dijelaskeun naon hartosna drama monolog. Monolog teh nyaeta kekecapan sorangan anu kalawan jeung dialog, omongan antawis dua jalmi atawa leuwih. Secara praktis dina dasarna monolog moal mungkin jadi sabab nalika salah sahiji tokoh ngobrol nu pasti jeung kudu aya jalmi jeung pihak kadua salaku lawan nu ngadenge nu nanggap jeung sajabana. Boh dina genre drama boh seni pentas nu umumna kitu oge fiksi nu sejen dikikir monolog ge bipikawanoh kecap monolog jero, monolog interior, arus kesadaran, stream of consciousness, soliloquy nyaeta hartosna dina basa Yunani solus sorangan jeung loquy ngobrol jeung sandika. Arti prolog nyaeta kekecapan sameme hiji drama di mimitian eusina nyaeta katerangan ngeunaan lalakan nu rek dipagelarkeun eta hartos prolog. Dialog mah nyaeta obrolan atawa sok disebut guneman antar pelaku nu aya di hiji drama. Terakhir, arti epilog nyaeta kekecapan pamungkas nu aya dina hiji drama eusina biasana kacindekan lelakon jeung nasihat pengarang cerita drama. Sakitu perkawis monolog, dialog, sareng epilog. Mudah-mudahan kartos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.